Drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Menyok. Ari tukang sampah teh ka mananya meuni geus sabulan leuwih teh datang-datang. Itu sampah geus ngabugrog. Sapukeun heula ieu hareup meuni kalotor kieu. Era kitu pada kumpulan Bang Amok poe eta menyok. Bunda, tumben we kieu aya teh ka pasar. Henteu mah Neng apanya poe eta teh jadwal kumpulan yo. Janji nasabah. Menyok. Oh, nah jumaah Bunda asa ku tumben kumpulan Bang Emok lainna poe ieu, poe Kamis nya. Apalagi ieu Neng kamari teh nya si Neng Emok teh sakit. Beda ieu geuning nangis kabutatang eta teh meunyu soakun. Emang naon kita eta si butatang teh? Pasti tadi ngacungkeun ieu bambu runcing deui. Lain bambu runcing deui mah Neng eta mah nya ngaluarkeun oge ieu kebun awi dikieukun tah. Dikitukeun. Meuni gareuleuh Bunda Tapi Bunda eta Bang Emok teh kumaha? Dilanjut apa eureun? Manya dilanjut sama Neng kubuna teh nya. Soalnya dipikir-pikir teh asa lebar gitu keluar ti Bang Emok teh. Nya. Oh gitu. Kepikiran merenya aya nama lebar eta teh keluar Bang Emok teh. Da geus jadi ieu jalan di naon? Ketua kumpulan? Lain mah Neng. Tapi eta ge alasanna kita mah manya tapi ieu mah aya alasan nu lainna gitu. Manya. Terus naon atuh alasanna Bunda? Oh apaan iya mah Neng Bunda teh nya belaan henteu jadi cerai eta jeung si aya teh demi miluan Bang Emok. Jadi mun kaluar teh asa era we gitu Bunda teh. Nya. Oh meuni aya-aya we Bunda eta teh. Tapi mah Neng teh meuni asa gabut kieu. Miluan Bang Emok wae gitu. Lu bener ya tuh Neng. Aya tuh Mama Neng orang langsung we nya ieu kumpulan Bang Emok. Henteu Neng Mama Neng mah moal miluan Bang Emok moal heureuy bi mah heureuy. Moal. Mama Neng mah padahal mahnya lamun ngiringan ayeuna bisa langsung cair loh. Moal Neng Mama Neng mah moal miluan dek cair ayeuna ge moal. Ngan tumben Neng ieu mau motor biasana ge leumpang. Padahal ayeuna mah Mama Neng nya di kantor teh dipasihan motor, janten we abi teh nyanak motor ayeuna mah. Manya. Geuna atuh nya Neng ieu dibere motor mah. Bunda ge miluan Bang Emok itu jadi petugasnya ayeuna mah bede-bere motor. Ya si Bunda masuk kabitaan ari taeun teh nya. Manya, emang Neng teh kabita ieu dibere motor jeung Emok kitu. Tapi da ieu mah inventaris Bunda sareng dipasihan kangge abi pribadi. Oh gitu Neng. Ari kita mah Bunda teh jadi aja ada petugas. Nya si Bunda masuk tara balik ari taeun teh. Nya si Bunda masuk aya wae nya Mama Neng. Hayu atuh Neng urang ka jero hayu Neng. Hayu Bunda. Neng, eta kunaon rare kot kebelang kitu? Oh iya Mama Neng, abi tadi teh kasebrot ku knalpot jadi we kawas kieu belangnya. Oh meuni jadi ieu nya eta rare teh jadi siang dan malam. Aduh, si Neng aya wae ya. Hayu atuh Neng. Hayu Bunda. Neng, kunaon eta kuat ka belang kitu rara kuat ka jiga ieu. Jiga zebra cross. Iya Bunda abi teh kasemprot knalpot. Manya. Hayu atuh ka jero Neng eta urang masuk heula rarana meuni black and white kitu nya. Sieun Bunda ge ninggalin manya. Nya Bunda, Mama Neng hayu ti payun Nya Neng mangga. Nya Mama Neng abi nyimpan motor di ditu wios. Wios Neng nyimpan motor mah di dieu wios, dek di lebak ge wios. Mada di lebak bade sok wios Neng, mangga. Di dinya we atuh Mama Neng. Hayu anu nya sata acana. Nya Neng. Tapi meuni bisa-bisana eta si Neng beungeutna kasemprot ku knalpot, kot ka jadi black and white gitu aya wae nya ai Neng Emok. Sumbangan. Ku anggernya maneh ari geus minta sumbangan kaditu ini. Har kamu mau kemana ini? Ya ka jero ka ieu mah. Bukannya kamu ngasih sumbangan ya malah masuk ke dalam. Dasar kamu setan. Sok ya Mbak dituang sok lah. Meuni kaur leuh kieu nya domba teh dek di mandian hoream ngamandiana bawa ka pet shop kitu eudeuh maneh ka pet shop di mandian di pet shop. Eudeuh kitu mah. Tapi daekeun teu nya eta tukang pet shopna. Daekeun teu cek maneh. Hei. Tanyakeun heula Ya, ditinggalkeun lah nya ke bae ka Dede. Meuni bosen gini deh. Kumpulan Bang Emok lagi, ke rumah si Bunda lagi, bayar angsuran lagi. Sekali-kali mah atuh kumpul Bang Emok teh di ini di Ciwidey ke bawah ente. Manas naratna ya. Tapi daekeun teh nya eta si tukang pet shopna. Kumaha lamun teu daekeun? Mun teu daekeun mah bebeja we Bu Erna teh istri pejabat, da mun dikitukeun mah pasti daekeun grasieun. Jeung Erna mau kemana ini? Iya deh ke pet shop ratna Bu Erna teh.
Oh gitu. Tapi tumben ini Bu Erna ada pagi-pagi nggak ngajar ini teh. Keur libur Bu Erna mah. Tapi pas pisan ya Ratna, Bu Erna pagi jeung maneh? Cing eta bayar heula hutang. Meni tanpa basa-basi ya ini mau nagih hutang teh. Kaget deh Ratna. Basa-basi dulu atuh aya nagih hutang mah. Alah mending kudu basa-basi ari teu teh. Bayar mah bayar we hutang malah. Teu kudu basa-basi. Butuh buat apa sih Bu Erna? Nah nagih hutang ge meni kudu dijelaskeun jang naon duitna apa duit Bu Erna eta teh. Ari mana eta teh? Sok bayar we mah bayar duitna buru dikeun ah. Ya udah atuh. Bentar ya. Segini dulu gak apa-apa ya nih seadanya. Nah gitu atuh Ratna ditagih teh langsung bayar meskipun bayarna kur 500 nya jauh kene ya tina 13 juta bayar 500 tapi teu naon nu penting mah dibayar heula saware-saware ge. Iya ih. Tapi Ratna penasaran deh, itu uangnya buat apa sih? Jang iya Ratna jang nge-grooming domba eta di pet shop atuh dah geus 2 bulan ieu can mandian ku Bu Erna teh haroream. Meni kareu leueuh pisana. Hah? Domba Bu Erna mau di grooming? Emang si Mang pet shopnya mau? Teuy nya eta Bu Erna kita apal mata kita rek ka ditu rek ka pet shop kita nyakeun. Hayu Bu Erna ti payun. Ya. Ya Bu Erna. Aneh banget ya Bu Erna. Masa domba di grooming? Juga ucing wae. Mana sendal aku ih? Emok, Bunda teh iya dek bilang sesuatu. Bilang apa ini teh bundanya? Jadi kieu nengnya, Bunda teh mau jadi keluar ya Bang Emok menyek. Oh alhamdulillah tuh hari kitu mah. Jadi pan abi teh tekedah iya nya tekedah neangan di calon nasabah. Ibu-ibu, ada apa ini teh? Mending ngobrol teh berdua aja. Kok Ratna gak diajak ngobrol sih? Rahasia ya mah Ratna antara Bunda jeung Neng Emok. Rahasianya nengnya rahasia. Nah eta rahasia. Meni Ratna juga pengen ikutan atuh. Jangan ada rahasia-rahasiaan ah. Gak seru deh. Kemana ini teh ya orang-orang? Saya minta sedekah teh meni orang. Aduh, tos tabus tak ya gening. Abdi telat henteunya ieu teh kumpulan Bang Emok. Heh, kamu? Kasaha eta teh Ibu? Ka abdi sanes. Ya kamu ini sok minta sedekah, saya minta sedekah. Aduh, ari ibu saha tiba-tiba minta sedekah. Saya mah hamba Allah. Kamu teh sok kamu sedekah, masa di kampung ini tidak ada yang sedekah seorang-orang acan. Sok kamu sedekah sama saya. Aduh, kumaha ieu tehnya. Ibu hapunten sate acana abdi teh teu gaduh artos ayeuna ge ieu kangge mayar Bang Emok. Ada apa sih di luar meni gandeng pisan ih? Gonjang-ganjing deh. Ya pakai uang itu aja atuh kamu teh sedekahnya. Masa kamu teh tidak mau ini sedekah sama orang miskin, membantu orang miskin? Aduh Ibu, apanan abdi teh sami oge jalmi miskin. Mun kitu mah abdi nyumbang ku lagunya Bang Bu Hidung. Hai kamu, masa ini sedekah sama lagu? Emang lagu teh bisa dipakai beli beas? Kamu teh mikir kids. Nya atos atuh lamun alim ku lagu abdi mah kalebet mangga. Hei kamu, ini teh bukan sedekah malah masuk ke rumah. Dasar kamu mah bukan manusia tapi kamu setan. Kamu iblis. Punten ibu-ibu. Biduan, kenapa hari kamu? Bieu teh abdi dicegat ku pengemis. Aduh, manisieun sieun digagal. Oh, si Engri murunya ayo. Siapa si Engri teh Bunda? Kok Ratna baru denger sih? Oh, eta pengemis anu panggil jeung si ieu Ceuis, nu bieu panggil, eta sok memaksa ngomisna teh. Oh, tapi kenapa disebut Engri itu teh? Dia gak punya nama apa gimana? Ya apa sok bari marah-marah eta mah Neng. Jadi kubuan teh nya disebut si Engri we. Engri berat. Dari kemarin ini teh ya tidak ada yang ngasih sedekah sama saya. Ini teh kumaha kampung teh? Saya tungguin aja di sini kalau ada yang lewat saya tagih sedekah. Mani palaroek kieu nya alam dunia. Sama nih. Bu, sedekah. Har, jol we maneh minta ieu sedekah ka Ibu Haji. Cager maneh ieu? Nya cager atuh Ibu mah tak saya di dia oge. Lamun teu cager mah saya teh di rumah sakit. Tapi saya minta sedekah. Heeh, geuning maneh teh benernya pinter. Tapi da Ibu Haji mamang mere sedekah ah. Sok atuh Ibu sok, mangga sedekahna sok gerak pasihan habis sedekah mangga. Tapi kelanya Ibu Haji rek nanya. Teu era ieu maneh meminta sedekah ka Ibu Haji. Loba emas ieu. Nah, kudu era ari Ibu, saya mah da make baju tuh, make androk, make tangcut. Lain masalah eta ieu teu era kitu maneh teh eta
Mementa sedekah tapi awak jag-jag kawas kieu. Cing atuh mana teh gawe lain unta enta kawas kitu. Nya kumaha saya we atuh dek unta enta dek. Naon ngaranna teh? Rek mengemis juga bae kumaha saya? Nah ibu ngatur. Nah atuh mana jeung unta enta sagala ieu teh. Nya kumaha saya we? Nyamun kitu mah atuh bahaji ge kumaha Bu Haji we kitu mah. Nyantik kita atuh ibu, saya mahnya minta sedekah teh jangan kebaikan. Kebaikan ibu kene sok. Ibu orang Islam atau lain? Orang Islam atau Ibu Haji mah tapi dak moal ari sedekah ka maneh mah. Tah Haji burung para omongin saya tah pas saya. Ibu mah loba bacot ini teh jadi ibu rek mere sedekah apa moal ieu teh? Moal. Ya udah atuh ari moal ngasih sedekah mah ngapain ibu masih di sini sok? Sok pergi saja ibu. Nu ada ge maneh jurig anu init pain unta enta we kalembur batur teh init maneh. Oh, ibu teh ngusir saya yang sedang mencari sedekah. Memang ya ibu ini bukan orang Islam tapi ibu ini setan. Ibu ini dajjal iblis. Buru init ya, maneh teh meni hayang dialungkeun ya sanggul Bu Haji kana hulu maneh. Awas aja ya liatin kamu. Awas kamu. Iya. Si Engri teh geuning sieun ku Haji Burung mah nya. Dasar eta mah pengemis gelo. Maneng. Nah, cenah aja ngegeruan segala gandeng Bu Haji Haji Burung. Har, kalau ka init geura maneng teh. Kasih bunda heula ada kumpulan Bang Emok. Bunda mana ieu teh Bu Haji nya? Milamik ya kudu antosan bi teu kieu teh hayang kacai. Para renten ieu ibu-ibu miskin. Tah gede muncul neng, segera mulai we kumpulan gara janjina sabah lah. Nyai atuh urang kawitan sagayana. Janji nasabah. Janji nasabah. Janji nasabah. Tumben tadi seneng balik ti heula, biasana ge embung lamun balik sorangan teh. Hari si koneng mending ngarireueuh da cek neng ge, yang si Jasmine mah meuli donatna, ngadonna yang ngingeun gerabeh murah. Mending si koneng. Itu si Neng. Neng. Iya, Min, kenapa, Min? Kamu rek neor mengkol kadinya? Ini, Min, Neng teh ada nyokot pesenan ciwang tadi. Kemarin si Mama pesen gitu. Pesen. Oh, terus eta mau naon, Neng? Oh, iya nya, Min. Iya mah tarigo pesenan mau Iwan. Hah? Nah, nenek si Ica pesen tarigo ke kamu? Apana nih mah Justip ya nyang satu Neng ka jero halanya dekan-dekan laya. Assalamualaikum Nenek Ica. Kuneon si Neng teh meni aneh pisan. Pasti saya teh ngerahasiakan sesuatu dari aku. Tapi naonnya? Aduh angkat. Ira hari tepang deui. Ira hari kawin deui. Pan abdi. Mama Neng mahnya padahal lamun non. Enggak, dilanjut Mama Neng soalnya nya. Oh, si yo. Abi nitip eta motor dinya wios. Tuh Buna Tapi Buna kumaha banyak gitu. Maneh teh mementa sedekah tapi bawa awak. Abdi telat henteu nya ieu teh ngiringan naon poho. Ya teuing ratna matak ieu ka ditu heula kita nyakeun ya. Aduh, tos tabuh geuning. Mama aneh. Naon sih? Ada apa ya itu di luar kok kayak gonjang-ganjing sih? Ada gonjang-ganjing? Dicegat biaku pengemis. Aduh. Asa gimana? Aduh. Jadi